rasuluhu amma ba'du. Mangga tiasa dibuka surah Ali Imran ayat 45 dugi ka ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlam minas salihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlam minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa rasulan ila bani anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anni akhluqu lakum minat-tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah. Anni akhluqu lakum minat-tini kahay'atit tayri wa
ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Hadza siratun mustaqim. Iz qalatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat menyampaikan, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha yubashiruki, sesungguhnya Allah memberitakan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, dengan satu kalimat darinya, ismuhu al-masihu Isa bin Maryam, yang namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah, menjadi sosok terkemuka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk hamba-hambanya yang dekat terhadap Allah. Wa yukallimuhun nasa fil mahdi, dan dia bisa berbicara kepada manusia sewaktu dalam buayan, wa kahlan, dan sewaktu dewasa, wa minas sholihin, dan termasuk hamba-hambanya yang soleh. Qalat Maryam bertanya, Rabbi anna yakunu li waladun, wahai Tuhanku, bagaimana diriku dapat memiliki seorang anak. Walam yamsasni bashar, sedangkan sama sekali tidak ada seorang pun manusia yang menyentuh diriku. Qala, Allah menjawab, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha, begitulah Allah akan menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Idza qada amran, apabila Allah telah menetapkan suatu urusan,
fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka hanyalah cukup Allah mengatakan untuknya jadi maka terjadilah. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata, dan Allah mengajarkan kepada Isa Alkitab dan hikmah. Wat Taurat wal Injil, kitab Taurat dan kitab Injil. Wa rasulan ila bani Israil, dan menjadi utusan kepada kaum Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan satu mukjizat dari Tuhan kalian. Anni akhluqu lakum minad tin, aku dapat menciptakan atau menjadikan bagi kalian sesuatu dari tanah. Kahai'atit thairi, seperti bentuk seekor burung. Fa'anfukhu fihi, lalu aku meniupkan padanya. Fayakunu thairan, maka jadilah seekor burung. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa ubrihul akmaha, dan aku dapat menyembuhkan orang yang buta. Wal abrasa, dan orang yang berpenyakit kusta. Wa uhyil mauta, dan aku dapat menghidupkan orang yang telah mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna, dan aku dapat memberikan kabar kepada kalian apa-apa yang akan kalian makan. Wa ma tadakhiruna, dan apa-apa yang kalian simpan. Fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya hal tersebut, la ayatan lakum, benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kalian. In kuntum mu'minin, jika keadaan kalian beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya, dan membenarkan terhadap apa-apa yang datang sebelumku. Minat Taurati, dari kitab Taurat. Wa liuhilla lakum, dan aku menghalalkan bagi kalian. Ba'dal ladzi hurrima alaikum, sebagian yang telah diharamkan atas kalian. Wajitukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan tanda kekuasaan Allah dari Tuhan kalian. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa atiun, dan taatlah kepadanya. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Hada, inilah siratun mustaqim, jalan yang lurus. Ikhwatul iman rahimakumullah, tikawit ayat 45 anu nembe kurang diawas dugi ayat 5 hiji. Ia mengrupikeun ayat-ayat Allah ngeunaan kisah Isa alaihi salam, nyaeta ngeunaan kisah Nabi Isa alaihi salam. Dina ayat ieu malaikat ngadugikeun iber ti Allah yen saestuna Siti Maryam dipasihan kabar gembira Allah yen anjeunna bakal dipaparin kalimah ti Allah. Tak kalimah di dieu tina ngetos mangrupikeun ketetapan sareng takdir ti Allah. Yen anjeunna tegasna Siti Maryam bakal dipaparin ketetapan kalimat ti Allah teh ku dipasihan Al-Masih Isa bin Maryam. Di dia kalimatna Nabi Isa diawali ku kalimat Al-Masih. Engke Al-Masih aya 2 dina tinjauan syariat Islam. Hiji aya Al-Masih Isa bin Maryam. Nu kadua aya Al-Masih Ad-Dajjal.
Jadi kalimat teh Al-Masih sami mung bentenna ka dieu mah Isa itu mah Ad-Dajjal. Nah, dua sosok makhluk ciptaan Allah ieu bet dipaparin sebatan Al-Masih awalna. Ieu ngandung hartos secara lafziah heula. Al-Masih teh hartosna anu mengusap Al-Masih. Masaha yang saw itu mengusap. Ayo usap teh kumaha? Kitu we usap mah kepanangan. Terus usap sampean, usap kepanangan ya mengusap. Nah, secara lafziah gitu. Tapi secara maknawiyah Al-Masih teh aya dua hartos. Hiji Al-Mubarak, hartosna Al-Masih teh yang diberkahi. Jadi Al-Masih yang diberkahi mah Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi menyebutkan Al-Masih Isa bin Maryam maksudnya Al-Masih di dia Al-Mubarak yang diberkahi. Al-Masih di dia saya yang diberkahi teh Nabi Isa bin Maryam. Nu kedua, Al-Masih teh hartosna Al-Kadzab, tukang dusta. Saha Al-Masih tukang dusta Al-Kadzab teh Ad-Dajjal. Itu saha para ulama. Al-Masih Ad-Dajjal mah tukang dusta, saha teh Dajjal. Ari Dajjal teh makhluk Pak, ciptaan Allah. Anu dina kitab Sahih Muslim engke kaluar teh sebagai tanda akhir zaman. Ciri-cirina aya seorang disebutkeun nalika kebon korma baisan tos teu buahan, nalika danau Tiberias tos saat gitu. Ciri-cirina tah makhluk eta anu di borogod ku naon namina teh rantai besi. Itu aya hadisna. Dalamun seuteu iman kana hadis Nabi siga dongeng eta teh. Dajjal teh dicangcang ku besi, rantai besi. Di hiji danau anu danau eta teh ku Tamim Ad-Dari kantos kasumpingan. Jadi kisahna Tamim Ad-Dari itu sok lalayaran di kalangan sahabat. Di tengah laut kenging badai agung dugi ka si paraguna kasasar kalangsung berlabuh we di eta non di pulau eta gitu. Pulau anu eta teh aneh teh naon teu biasana. Yen At-Tamim Ad-Dari mayunan sato namina Al-Jasasah. Ari Al-Jasasah teh hiji sato teu rupa diciriti hareup siga ditukang, diciriti ditukang siga dihareup. Bingung teh mana bujur mana sirah gitu. Itu dina kisah Sahih Muslim. Bingung saha itu Al-Jasasah. Ternyata makhluk eta teh masih terang kata Tamim Ad-Dari. Yen aya nu geus nungguan di jero lembur eta jero pulau eta teh. Harusna mah itu saha-saha identitasna di mana? Di Arab, maksudnya di tanah Arab. Itu sahabat Nabi. Ternyata di antosan ku makhluk eta teh. Pas sumping kadinya Tamim Ad-Dari ninggal, dicancang kunaon ku rantai besi. Takkan siga dongeng eta teh polarisasi teh. Cuman makhluk eta naos beberapa pertanyaan ka Tamim Ad-Dari. Kumaha cenah korban korma baisan, kumaha danau At-Tabariyah, danau Tiberias. Nah, betul gitu nyebatkeun kaula bakal kaluar. Sabada ciri-ciri eta. Tah urang teh imam rek kana hadis eta gitu bahwa Dajjal teh sanes jin sanes. Dajjal teh sanes salah satunya sato sanes. Tapi Dajjal teh makhluk ciptaan Allah ya seperti manusia gitu. Ngan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sabab eta mah engke dina akhirna Al-Masih Ad-Dajjal mah tiasa tumpurna sanes ku jalmi biasa kedah ku Nabi Isa gitu. Jadi dua makhluk ciptaan Allah ieu kayak gelar sami. Al-Masih Isa itu bakal mengalahkan Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih di dia mah mubarak anu diberkahi.
Tah Nabi Isa teh kenging gelar ti Allah wajihan fid dunya wal akhirah. Janten jalmi anu terpandang, terkemuka dina kehidupan dunia jeung akhirat. Maksudna itu para ulama karomah teh apa ya? Jadi karomah mah hanya untuk para nabi. Urang sok bahaya di urang karomah ustad anu wali anu karena cai menyem cager. Nah, bahaya teh syirik Pak. Syirik kan. Disebutkan cai barokah kan gitu kan. Bapak kawasan kieu sok diajarkeun Pak di payu. Cek sih kuring kagok bisa galonan tong botol gitu ya. Main naon meh seueur cai. Bahkan aya jamaah sim kuring rada nyeleneh Bapak Ibu. Kagok cenah ustaz, cenah tong ngaji dijajarkeun botol. Mending ngajina gigireun tempat isi ulang. Jadi tiap mengisi ulang berkah teh. Eta jadi karomah di dieu memang maksudna untuk para nabi wajihan fid dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin dan termasuk hamba Allah yang dekat terhadap Allah. Nah hiji ya mulai dina ayat 46. Naon tanda-tanda di luar daya nalar manusia. Nabi Isa teh seperti kumaha? Wa yukallimun nasa fil mahdi. Nabi Isa itu dapat berbicara dengan orang-orang di waktu masih banyak. Nah itu kekhususan Nabi Isa. Karena tidak ada seorang pun Nabi yang seperti ini. Gitu. Sehingga urang Nabi selain Nabi Isa mah waktu bayi ya biasa. Gitu. Ya kecuali kita Nabi Adam dan bayi lah Nabi Adam langsung ya dewasa gitulah langsung jelik aya. Selain Nabi Adam kan seluruh Nabi itu seperti kita waktu bayi nggak bisa bicara kecuali Nabi Isa dia sang ngobrol wakahlan Nabi Isa pun bisa berbicara bukan saja waktu bayi tos dewasa ke capetan dia sang ngobrol wa minas sholihin termasuk hamba Allah yang saleh. Di ayat 47 Siti Maryam wajar meminta jawaban dari Allah sabab tak acan kantos kajantenan hiji istri nu teu disentuh ku pamogeun kadumuran ka. Saur Siti Maryam, bagaimana aku punya anak walam yamsasni basar sedangkan tidak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Moal mungkin lah gadumuran kali tanpa aya pamegat anu janten suamina moal mungkin. Tapi zaman enak aya begitu. Lain Siti Maryam pajar kita usah Siti Maryam modern eta mah cendol di kalapaan eta mah gunal gino teu bapaan ieu mah Siti Maryam mah asli kejadian tidak pernah disentuh laki-laki tapi punya anak. Ini kan tanda kekuasaan Allah gitu. Nah ku Allah diwalar kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Nya kumaha Allah besar Allah teh bade nyiptakeun kumaha mantenna sakahoyongna dugi ka Allah nyebatkeun idza qad amron fa inna ma yaqulu lahu kun. Jadi kalau Allah mau jadi kudu jadi ta eta Allah teh ala kulli syai'in qadir. Tapi palawati tina kisah ieu naon makna tauhid urang dicana ieu kesimpulanna salami orang yakin Allah teh Maha Kuasa kitu nya. Orang ulah dugi kapegat harapan sok sanajan perkara eta cek urang mustahil. Kitu nilai pelajaran. Siga kanggo jalmi anu teu dapat. Selalu si murid menyampaikan ayat seperti itu. Cek dokter divonis sekian. Cek dokter teu dapat keparna. Cek dokter seperti gitu, cek jalmi. Tapi kalau Allah mah Maha Kuasa, halu cek urang mustahil bakal kejadian. Maksudna urang kada lagi harapan, gitu kan. Dua, kanu keur diuji ekonomi gitu. Sing yakin. Da Allah mah Maha Kuasa. Kalau Allah mah teu mustahil jeung teu sesah bade ngarobi status jalmi. Tinu teu gaduhna naon jadi segala aya. Oge sawa maksudna tinu segala aya jadi teu gaduhna itu kata Allah.
nilai tauhidna teh kitu tina kisah ieu. Ulah janten jalmi nu epes meer, ulah janten jalmi anu punggas harapan. Kudu optimis, Allah teh maha kawasa. Sehingga orang yakin arojak, non hartos arojak. Allah maha pemberi rezeki. Piraku arojak, loba ulang-ulang. Ikhtiar we antum. Da yakin Allah mah ngatur rezeki kena gitu. Jadi orang teh agung mana sebetulnya pamayakin tauhid ka Allah gitu. Teu seueur namina teh, teu seueur kahariwa. Tangke dina ayat Quran disebutkeun kaum-kaum kitu teh la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jalmi-jalmi nu yakin ka Allah, tawakal ka Allah bakal dihilangkeun rasa kasieun jeung moal sedih dina. Jadi reug-reug yakin ka Allah. Eta pelajaran pentingna tina kisah nu we. Salajengna Allah teh ngawulangkeun ka Nabi Isa kitab, hikmah, Taurat, kali Injil. Seperti Rasul-Rasul sanes malihanan Nabi Isa jadi utusan ka kaum Bani Israil. Oh berarti ku ayat ieu Nabi Isa teh seorang rasul nu diutus ka kaum Bani Israil. Jadi kena kieu sawae nabi rasul diutus ka Bani Israil, di antaranya bukan Nabi Musa saja, bukan Nabi Harun saja, termasuk Nabi Isa, Nabi ke Bani Israil. Di Bani Israil terkenal naon? Bedegong kan? Nah gitu. Karena kan Nabi Isa itu jadi korban kezaliman raja dari kalangan Bani Israil. Apa sih kuring kamu setarakan harita? Orang Nasrani mah menyangka nu disantet Nabi Isa kan gitu. Padahal itu teh muridna nu khianat ka Nabi Isa diserupakan wajah. Nabi Isa na ka mana? Diangkat ku Allah ka langit. Ngan ibu tong naroskeun usaha nuju naon? Tidak ada hak kita bertanya. Eta mah kekuasaan Allah. Kada ku cenah Nabi nganggur, tadi teh tekengin pemahaman gitu. Sudah saja kita iman Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah belum wafat dan nanti di akhir zaman turun kembali. Bade naon tugasnya? Seueur tugasna Nabi Isa. 1 akan membunuh Dajjal, 2 menghancurkan salib, 3 menghapus pajak, 4 memimpin umat Islam ibadah haji ke Baitullah. Matak ibu nucan ibadah haji sugan ku Nabi Isa dipimpin KBIHU kelompok bimbingan ibadah haji Nabi Isa. Jadi yakin bakal aya gitu. Jadi Nabi Isa itu belum wafat, masih ada. Iman rahimakumullah, Nabi Isa dipasihan mukjizat, hiji mukjizatna. Akhlaqulakum minat ini kahayatit thayyib. Aku bisa membuat sesuatu dari tanah seperti rupa burung. Jadi aya tanah liat, tanah lah tanah liat tanah we Bang. Tanah eta teh dibentuk siga manuk sanes. Sanes tanah eta. Namun ku Nabi Isa ditiup fuh gitu kan. Si tanah eta rawi janten manuk asli. Sanes mah manuk kan. Maka Bani Israil heran, nah cenah bisa bahagia. Nah itu namanya mukjizat. Jadi tinu tanah teh ditiupan apa? Gitu. Nanti sampai ke ayeuna tukang jambe harupat gitu. Gitu. Kan Nabi Isa mah mukjizat, ari urang mah lain gitu. Eta mah dukun di urang gitu. Artinya sok tinggal dukun. Disebut lagi jambe harupat, gerak gede gerak rupat. Ditiup diburang, ditiup. Ternyata ayatnya Nabi Isa pun meniup tanah itu yang dibuat seperti burung. Fayakunu tayron, jadilah burung. Tah ieu artinya setiap mukjizat ieu Nabi Isa menyampaikan teh ieu biidznillah gitu. Jadi sebetulnya tanpa izin dari Allah mau kejadian kan. Mau mungkin. Satunya jadi membuat burung dari tanah itu mukjizat Nabi Isa. 2, orang yang buta dari lahir, sanes buta dadakan, buta penyakit, buta insiden kecelakaan, tapi
manusia yang buta bawaan dari lahir ku Nabi Isa diusap jadi sehat. Ditiasa ningali. Tilu, wal abroso bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Nama ku Nabi Isa. Tingkat paling luhurna uhyil mauta, nu tos maot bisa diusap hirupna. Nyieun manuk tinu tanah. Damangna nu berpenyakit buta, kusta jeung ngahirupkeun maut. Ieu teh dina dunia naon kieu kehebatan para dieu teh. Soal para ulama nu kieu teh kehebatan mengalahi dunia kedokteran. Cek para ulama ahli tafsir. Makanya kieu di dieu aya pernyataan para ulama ahli tafsir bahwa para nabi itu diutus sesuai dengan kondisi zamannya. Kehebatan yang akan dilirik dan dijadikan alasan di masa itu menjadi tolak ukur kehebatan seseorang. Satu, di zaman Nabi Musa, kehebatan seseorang itu dilihat dari aspek apa? Keahlian ilmu sihir. Nabi Musa, Bani Israil. Mata Fir'aun pasti ngukut tukang sihir Fir'aun. Sebab kalau orang dekat dengan ahli sihir, orang itu orang hebat. Nah, dikukut teh para tukang sihir teh Fir'aun teh ternyata tukang sihir gegedugna di kalaluargeun. Nah, gegedugna ya bahasa. Kaluarkeun ku Fir'aun, ku Nabi Musa mah dialungkeun itu jadi naon? Orayan. Orayan mah asli. Dan tukang sihir ge ningali asli eta. Ari tali nu dialungkeun ku tukang sihir mah tali kacirina jadi orang gitu. Ari tukang sihir mah nyihir pandangan, hakikat nama eta teh tali. Ari tongkat Nabi Isa mah sanes tongkat. Robi jadi orang. Mata gegedug tukang sihir teh ruas ilmu naon ieu? Pan biasana teh saguru sailmu tok. Kan gitu. Sieun tukang sihir hari teh. Iman we ka Nabi Musa, ngamuk kan Firaun. Ari di dinya cenah ku saya dipanggil ke sini ngameh ngelehkeun Musa. Nah kalau nuturkeun tak ngambek Firaun. Nah itulah mengapa ujian Nabi Musa seperti itu. Karena tolak ukur kehebatan seseorang di masa itu sihir. Dua, nahan Nabi Muhammad Al-Quran mujizat para ulama. Karena kehebatan seseorang di Jazirah Arab dulu itu orang yang pandai membuat syair gitu itu membuat kata-kata anu sae digantungkeun dina Ka'bah dulu teh gitu. Jadi lamun aya syair misalkan orang pamekaran, tah itu teh orang pamekaran teh naik ratingna teh suku pamekaran. Orang Sadu nyieun syair di gigiran Ka'bah, orang Sadu itu terpandang. Kitu dah di zaman Quraisy baheula. Nah Nabi Muhammad bikin Quran, orang-orang ahli sihir heran. Nah senada Muhammad mah tara biasa nulis, tara biasa itu, tapi yang kata-kata melebihi para ahli sihir. Jadi yakin, iya mas sana sekarang kayaknya Nabi Muhammad. Eta teh Allah Quran. Tiga terakhir, nah Nabi Isa bat mujizatna ngadamankeun buta, ngadamankeun kusta, ngahirupkeun maut, sabab harita orang terpandang dan terkemuka diukur sejauh mana tingginya ilmu dalam tabib dan kedokteran gitu. Jadi lamun dokter spesialis per spesialis gitu. Jadi semakin ahli dokter itu semakin spesifik keahlian. Dokter umum sakitu keahlian. Spesialis leuwih ngan semakin terbatas gitu. Bapak bade ka mana? THT, berarti tenggorokan hidup telinga. Teraman tinu naon? Tina pangambu. Spesialis. Ari liangna nu kitu katuhu. Tah kan mereka spesialis bari basana kurang leuwih ahli dokter. Orang yang lebih ahli dalam kedokteran akan semakin sempit dan semakin ahli di bidangnya. Mau mungkin atuh dokter spesialis saraf bakal bisa kan lain tuh semakin terbatas, semakin spesialis. Ari Nabi Isa mah nololong nu kusta sarehat. Ini mengalahkan ilmu kedokteran di masa.
Atau anehnya ajaran-ajaran orang Kristen, mengapa mereka dalam pelayanan sosial lebih hebat dan juga apalagi dalam menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit? Itu karena mereka lain usaha-usaha teuing orang Kristen. Mereka meyakini itu adalah pengabdian dan ibadah kepada Tuhan mereka. Tingali ke rumah sakit Kristen, tara sahur heula ditanggapi heula, dunia di heula. Nah memang gitu ajaran baraneh. Karena dari kitab-kitab mereka mengakuinya seperti itu. Mata kalamun keiman we jelik salib. Jelik kalam Allah kan gitu nya. Urang teh ieu rumah sakit mereka. Nya cenah di Batu Musad segala gampang nah cenah rumah sakit urang cenah tah ulah dibundang banding dan memang urang atau kritik urang perlu diomean. Karena mereka memang jadi ibadah seperti itu teh. Dulu ajaran-ajaran di dalam kitab-kitab Injil memang seperti itu. Dalam aspek sosial, melihat Nabi Isa memiliki mukjizat menyembuhkan orang sakit kan gitu, menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Taytai wa iman rahimahullah, nah para nabi, para rasul mukjizatnya beda-beda sesuai dengan zaman dan masa umatnya. Salajengna Nabi Isa oge dipasihan mukjizat uningan naon anu bade dituang jeung naon anu disalimpen di bumi. Maksudna kieu kebutuhan pangan dibutuhkeun jeung nu stok urang teh apa Nabi Isa. Berarti kan ahli dina urusan bab ngolah urusan bab Tuhan. Sok aya jalmi dugi ka ahli seperti itu kumaha da kudu sakola. Kebijakan urusan pangan dan sebagainya kudu sakola. Nabi Isa saha dosena? Kan malaikat gitu dengan wahyu dari Allah. Salajengna Nabi Isa meningatkeun musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Nabi Isa oge membenarkan kandungan isi Taurat. Jadi Nabi Isa teh kieu pokona mah ajaran disampaikan ke Injil, Taurat teh salah teh Nabi Isa. Tah dina Taurat kieu, dina Injil siga kieu. Mantap aya beberapa sedikit perbedaan terkait kandungan dalam Taurat sareng Injil, tantos lebih rinci, lebih update ke Injil gitu. Karena di masa itu yang berlaku kitab Injil. Berarti masa periodisasi keberlakuan kitab Allah beda-beda. Satu Taurat intinya itu berlaku di masa sebelum Injil. Injil sumpi berarti itu berlaku mana? Injil, ya itu berlaku gitu. Ayeuna terus Injil Al-Qur'an, nu berlaku mana? Al-Qur'an iya Injil itu berlaku. Sekalipun dibenarkan Injil, memang kitab Allah. Tah urang teh lebihna umat Islam itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Zabur itu Taurat, Injil ku urang dibenerkeun eta kitab Allah. Ngan orang kabeh leucik sorangan. Ari itu hayang dibenerkeun, Quran teh daek kabenerkeun maneh gitu. Kan pernah sing kuring nerangkeun di dieu da ngewana mah sanes kana Quran, tapi nu nyampeikeun Jibril teh. Jadi Jibril teh cenah malaikat anu salah alamat. Kuduna nasihan wahyu teh ka Nabi Bani Israil. Sanes ka Nabi orang Arab. Jadi cenah salah. Mun bahasa urang mah boga Google Map salah kata cenah Jibril. Jadi salah alamat. Kuduna kan. Nah, wa rahimahullah wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum dan aku datang kepada kalian membawa tanda kekuasaan dari Allah. Jadi intinya tidak ada seorang rasul dan nabi yang Allah utus kecuali sebagai pemuat ini sebagai rasul diberikan mukjizat. Cik naon Bapak Ibu bentena mukjizat sareng sihir. Dan duana lagi ada keserupaan dari aspek sesuatu yang di luar daya nalar. Jadi saudara para ulama ahli tauhid teh sihir dan mukjizat perbedaan jelas, cuman ada kemiripan. Naon kemiripanna? Sesuatu terjadi di pandangan jalmi itu biasa. Sok ningali ibu tukang sihir kumaha? Nu dikeureut ku bedog. Ditusuk kan? Tah teu maot. Cobaan bapak ditusuk. Nyeri kan gitu. Tapi nah eta sihir teh.
Tadi kan di awal disebutkan saguru sailmu. Nah di Indonesia sihir mah gitu, tong silih jago. Dan memang sihir mah aya. Dan sihir itu bisa dipelajari. Gitu. Di mana sumbernya sihir? Ya jelas. Di orang-orang anu muji setan. Sihir mah gitu. Jadi para pemuja setan. Bahkan sebutin nontos naliti kulit gitu. Ilmu persihiran di beberapa literatur sampai kan kieu biadabna orang-orang ahli sihir itu syarat teh kudu kupur ka Allah jadi ahli sihir. Contoh, dia akan membuat jampe menggunakan ayat Quran tapi ditulis dari darah head. Ini kan kebiadaban. Karena memang dunia sihir seperti itu. Jadi nulis jampe nyadak tina ayat Quran. Tapi diseratan kena ku getih tilunya. Darah head. Darah yang kotor, darah yang najis. Itu diantaranya. Keduanya tidak boleh sholat. Itu bisa. Kita cenah moal ngajadi. Tuluy kudu mencit hayang hideung sukuna koneng. Kan ngahulang. Lamun aya hayam hideung sukuna koneng, engke aya hayam hideung sukuna laja. Sukuna sereh kan jadi ngalaracok kan. Koneng laja saya kan bumbu maksudnya. Maksudnya syarat-syarat para rubuh eta teh, Pak. Maksudna kudu hayam sekolah gitu. Hayam naon biasana? Camani jadi syarat eta teh. Supaya enggak jadi. Sampai kieu para sadaya sihir itu dipelajari itu kufur kepada Allah mempelajarinya. Dan orang-orang sihir itu tiada lain mereka ingin menandingi Allah Sang Maha Pencipta. Jadi jangan gaduh ilmu sihir bakal dipikasian kusaha itu tujuan apa teh? Si A diajar ilmu sihir, membuat satu tindakan memukau pandangan orang lain, pasti jangan itu sieun ka sieun. Kumaha? Sabab cenah kades eta mah bisa ngirim baskom kana beuteung. Paku cenah kana beuteung kan gitu. Cek urang teh ngeunah malik. Lamun bisa ngirim paku kana beuteung teu kudu meuli ka material. Saprasa kira lumayan teh. Kan gitu bahasa orang teu percaya kalau gitu teh. Sabab segala yang terjadi atas izin. Cuman sihir itu ada dipelajari. Nah, beda namun mukjizat dan sihir. Sihir mah dipelajari, mukjizat mah tidak bisa dipelajari. Dua, ari mukjizat mah ka para rasul, sihir mah ka jalma-jalma nu kufur gitu. Dipelajari. Rumawi urang mah yakin mukjizat mah sanes sihir. Tapi eta mah sebagai tanda kekuasaan Allah. Terus kieu kumaha ibu cenah Ustaz? Jalmi-jalmi nu dialajar sihir, ibu teh sieun tah salah gitu teh. Tong sieun kudu karintu. Sieun mah ka Allah Maha Kuasa. Kan kahayangna warana dipikasieun ku urang teh. Eta lamun aya zaman kitu, ibu haram jeung bapak sieun. Kudu yakin ka Allah. Matak moal kejadian anu tanpa izin Allah. Anu we kitu bahaya kanggo urangnya penyelewengan akidah sampai orang-orang yang tipis ketauhidannya dengan doktrin-doktrin seperti itu menyatakan matak cenah lamun hayang salamet urang kudu daek diruqyah gitu kan. Padahal ruqyah itu kan aya dua, aya ruqyah syar'i, aya ruqyah syirki gitu kan. Contoh ruqyah syar'i kumaha? Nabi memeh bobo kantos Nabi teh maos surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, sareng Anas betul Pak. Kul huwallahu nya terus. Kul huwallahu Al-Falaq Anasnya. Memeh bobo. Eta naon? Nabi mencontohkan itu ruqyah. Ngan ruqyah syar'i. Ku nyalira we. Tentang ku abdi. Pak Haji pamudoakeun kita bakal aya beda ku abdi diaoskeun. Jadi ka abdi kepek nanti oh Ustaz Sani celkan saciluh metu tah bahaya teh kitu kana teh mata punya lira we ruqyah. Dua, ketika Rasulullah menyampaikan orang yang sakit cek Nabi sok cepeng cenah nyerina bismillah 3 kali
Terus baca tahun sanesna ku aja nyalira. A'udzubillah min syarri ma ajidu wa uhadiru sok sebutkeun ku nyalira keun Nabi dicepengna gitu. Kabayang mun ku Nabi engke tiap jam teu damang bakal sumi ka Nabi kan gitu. Tak jadi terus punya lira rukyah syar'i mah sanes membantu. Hari ini urang sok salah. Rukyah teh ku ustaz. Eta cenah wangi di kamar dog-dog wae padahal teh sasaha. Boa-boa eta teh naon? Gitu. Cak awasna bumi na wong bersihkeun heula. Rupiah bumi. Sampai ka rupiah bumi, aya bumi di rupiah. Itu ku ustaz. Budak teh cenah ieu teh bisa diatur. Kala kerja itu urusanna bisa diatur ku sabab naon? Duka cenah ada budak teh bawa karasan mah di pasien tua halal. Kedua sekolahkeun, tilu ngaji. Tapi teh bisa diatur budak teh ye. Keanehan wae. Ganti ngaran, diganti ngaran bola. Bisi salah ngaran kita ye. Wadalna poe naon ye? Lahirna ye. Itu wah masih teu bisa temempan. Kudu diruqyah, tah bahaya gitu. Sampai ka iwan iman rahimakumullah nu kieu teh bumi sabab naon casingna casing ustaz gitu. Tah bahasa sim kuring ayeuna mah sanes dukun, tapi uskun. Naon cing uskun teh? Ustaz dukun. Eta bahayanya. Nabi Isa wae mengatakan biidznillah. Seorang rasul punya mukjizat mengatakan biidznillah. Jadi tidak ingin dipertuhankan Nabi Isa. Jadi sihir ya tapi mukjizat ya Allah. Kesimpulanna Nabi Isa hada siratun mustaqim. Tak atas gitu. Jadi ajaran Injil kapungkur di zaman Bani Israel, mukjizat yang disampaikan tiada lain untuk beribadah kepada Allah dan ini adalah jalan yang lurus. Jadi intinya kumaha urang iman Nabi Isa itu seorang nabi, seorang rasul, punya mukjizat dan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, berikut diri dan umatnya. Orang makin berbicara Nabi Isa tina hadis Bukhari mah justru nanti Nabi Isa sosok nabi yang turun di akhir zaman. Eta aya barusan. Rupina sakitu heula anu kita sakabehatur aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.